jogging. Kadele keur maju nanya. Anak jeung indung sarua gelona. Kolot-kolot doang kolot ngomong naon. Neng, kurang ieu mah jangan sangu. Neng kenep sana. Ayo tuh suluh nanya. Udah, dia mai ican nyau. Terus berang. Ya kieu, batur mangis dahar dua kalian. Mama sekali gaya ican karena gue kesana. Ay mah kumaha jeung nupsina lagi budak, jadeuleus suluna ge usah potong-potong acan. Boga anak mah pagulidah, lalaki 2. Neng aya Ujang mana? Kamar meureun mah sare keneh. Weh kieu sare keneh baru ning ku jeung induk jeung maneh ge hararese milik budak di kwartu foto. Ujang. 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 Hei. Coba ka dia Ujang. Ngeunah amat we kori HS keneh. Lo. Di mah kene, sare kudang sare. Gara udah ngana ka dia. Mana kitu ieu saran? Nyamperkeun, adi gara ku kolot nyamperkeun. Lo. Coba ngomong. Ujang. 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 Nan kitu mah kukuron bae. Nya. Coba gara ka dia Ujang he. Geraan, karepet amat. Ragak-ragak sia sakali. Eta kadeuleun teh eta parantinan ieu. Nu aya saengan kieu parantinan ieu. Mana? Dia ya, dia. Geran dulu. Dulu. Ieu parantinan ieu. Ieu, parantinan ieu asa nangtung parantinan ieu. Ieu nu kieu parantinan ieu Ujang, kadeuleun teh ku sia ieu. Parantinan ieu Ujang ieu. Parantiman dilin ta, Mama? Ieu penting ejo, aya mah sagenkeun seeng. Neuk dipseureun suluna geus sapotong-potong acan tur sia kok nu kudu dibeulem. Ari si Solmed kemana gitu eta? Atuh si sobat mah nurut ka indung, dia mah bager dia mah soleh. Dititah ka kebon selempang isu keneh. Teu mah bakal teunan teu cara sia. Aya ku ari HS keneh. Si mah penyakitan ka aing pugu Ujang. Ujang. Coba ka dieu. Ari ieu kolang parantinan naon? Mana? Iya, nu kieu parantinan naon? Itu tempat suluh ieu, Mama. Eta nyaho sih ya, eta panti suluh. Kadang-kadang ku saasulan teu weuh. Rarehe. Nu bener Ujang, rarehe. Atuh kan teman aku mah rarehe tuh usul-usul acan. Atuh teh nyaho meureun eueuh tuh ngalah wayahna Ujang, kudu karunya ka kolo. Tulah ngagedekeun laga bae hirup teh Ujang. Turutan si Somad tuh. Tuh kalau suluh kemana gitu mah nya. Atuh kalau suluh mah itu ka Alpa ka Barata, ulah naik sendal suku sia. Kira aku mah di Alpa Solo. Teh sia nyaho Alpa tempat naon? Tunggal suluh mah kaleuweung. Untuk. Badegong sia. Geus lempang Ujang ala suluh ka ditu. Oh. Ho geura lempang ka ditu. Bawa golok ka kalau suluh mah. Hiji bae. Dua-dua. Cenah loba ongko. Enggak sih bae itu mah menang suluh. Ulun ieu mah mintul embung. Lamun teu beunang peuceun kana beheung sia. Neng kalau suluh neng. Nyanu HDA. Tuh jagaan mah tuh harus ngagegel panci. Langsung utang rocok baik manehna mah. Naonan. Kunahan sih ya? Di mana? Ka mana aing? Saya main kalau suluh jeung ayo. Zaman kuari ngalah suluh sakieu aing geus kasepna ya, doang Kim So Hyun. Ngalah suluh. Naon tuh zaman, Ceng? Banget dong dia artis kok Korea dia mah. Mak. Nah, Neng. Ieu cai sia katinggalan. Mana, Neng? Ya. Ayo antar mah baru nganterkeun ka Ujang karunya bisa lapareun. Ieu mah cai, Mak. Atuh cek sasangu Neng, nyanguan kita buah suluh. Oh, geus sayur Mananteran ku urang karunya ka suluh.
majikan rajin-rajin teh. Rajin amat gitu, Neng. Neng malam minggu acara eueuh. Emang rek naon gitu? Atuh teu nanya bae. Iya sih ya. Ih, nah. Bersih kan, ini kumaha tuh bersih nah. Hayo sih sugene bogohan. Tanya how ekernya kalau golok disapatkeun buntu dia ku aing. Tanya golok kerseukeut gitu. Eta golok dengan naon ujang. Al suluh aing. Oh, seru aing tunduh. Halah penyakitna kumat. Asing sinu obat encan. Oh, aing geus seru teu boga suluh. Kamu sih nyokot golok nang ditu urang suluh. Sini ka mana ya? Ngalah suluh. Ih, Mending ngalah suluh yuk. eng. Itu nggak suluh. Lir, ngomongin siang lir. Neng, ya didikan neng, hampura neng. Jasa ama kurang sepatok. Saya udah masuk. Neng, berangkat langsung dulu nya. Oh geus geura ka ditu sing jauh tak ka ditu. Ih. Pucuk dicinta suluh pun tiba. Ngalah suluh teu gunakan aing. Jangan barengit. Ujang! Tukang aing Ujang! Ujang! Baik, lo batu. Hi, ngomong tengah arti dia, tengah arti. Saya turun lah. Aing semoga tuh sabeng tuh, tinggal mau doang. Hayu. Dohor tuh dia tuh ke Senekala. Sayo. Baik, keseluruhan kemana yuk? Tunggu. Percuma aing nanya kasih ge jawaban wow doang. Saya mending nangan lah. Tuh aing leungit deui. Ani nah. Adi tuh. Anunya. Aduh geus ka ditu aing ka dieu burung. Mak, itu Ujang. Mana neng? Ay, masya Allah. Kurang anak emak. Mana kemana? Di Sulan Ujang. Pentah di titang ngalah suluh kok made tuh misalnya sebengetan gede kieu, Mak. Alhamdulillah alamin burung. Goreng-goreng ke anak emak. Menurut emak. Burung mah mau cai. Ini kasep. Ayo, Mak, kapuan. Masya Allah. Kasep anak emak. Ih, bager. Lu bener ngendung lah jing. Malah mau di alam-alam masuk gitu jing. Lu bener. Tuh pan, eta saya menang meli. Pan Ujang. Ama geus ya. Ayo berani dia.
Alhamdulillah bek suluh aing kapanggih ta kori mah aya tadi di suluh aing ta. Ada sobat di mana tuh sebuah meletup ke balik-balik cenah ngalah suluh. Ih buku igi ngalah sulung Mana semuanya. suluhna? Pan eta mah suluhna ta. Eta eta anu eta ta mata. Naon sih eta suluh aing. Suluh aing dia maling nu aingnya. Ih, Aing yang tadi ngalah milikan. di luhur. Ngalah di mana? Di luhur. Oh luhur mana? Si nyokot nanggeuhna tahal kalapa di tuh tuh. Asa aing mah tuh pojok ditu. Tadi dia nyokot suluh aing kan di tahal kalapa di ditu tuh nanggeuh. Pojok. Berarti gerak henteu lah. Heeh. Henteu. Ih. Ih. Sebenarnya Rege kan heran, sama jejing, uyang kijing. Isulu sabarera boga saha menang saha. buka somad nang Oh, kriisuk ujang, ngalah. Siapa bener ujang? Oh. Bener siapa mana buktina? Menang saha nu ngalah saha buktina pasti aya cirina. Tina tali, boh tina gedena leutikna suruna aya buktina. Duka suluh menang saha. Dibuka mah ku ujang deuleukeun yo. Beure aya neulem mak. Tuh, eta deuleuh tuh. Suluh lain boga ujang eta mah. Ulun naik. Aduh, kok dibade minum.